Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Ismi Hodijah ti kelas 11 keperawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak guru pangajar bahasa Sunda anu kusim kuring dipihormat sareng radancangan sadaya anu kusim kuring dipikareus. Langkung ti payun, hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala kulantaran nikmat sareng hidayahna urang tiasa ngumpul dina kasempatan ieu. Teu hilap, shalawat sareng salam mugia dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina danget ieu, sim kuring bade ngajak ka sadaya kanggo nginget-nginget perkawis sakumaha pentingna urang teh ngagaduhan cita-cita atawa impian. Hadirin anu pikahormat, sadayana anu aya di tempat ieu ngagaduhan cita-cita. Ngagaduhan cita-cita teh penting kanggo urang sadaya, sangkan urang sumanget dina ngajalankeun hirup urang. Cita-cita teh nyaeta tujuan hirup urang sadayana. Lamun urang teu ngagaduhan cita-cita, engke urang mogok di tengah jalan. Urang bakal bingung sabab urang teu boga tujuan tina hirup. Janten urang teh kedah ngagantungkeun cita-cita urang sajangkung langit. Sangkan urang getol diajar kanggo ngahontal cita-cita. Sareng urang salaku pelajar oge pasti terang kumaha carana sangkan urang tiasa ngahontal cita-cita urang. Nyaeta ku cara diajar sing getol. Hadirin anu dipikahormat, ngagapai cita-cita teh teu hese lamun urang sanya-nya diajar di sakola sareng urang ulah kajerat ku pergaulan anu salah. Lamun sanyana ngahontal cita-cita teu hese, tapi lamun ditedunan mah pasti bakal kacumponan. Eta cita-cita urang. Apanan aya paribasa anu ngagambarkeun nyaeta cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Eta ngagambarkeun sakumaha hesena oge urang ngahontal cita-cita, tapi lamun dileukeunan saeutik-saeutik ayeuna mah pasti cita-cita teh bakal katedunan ku urang sadaya. Hadirin anu kusim kuring dipikahormat, di zaman anu modern ieu urang kudu pinter-pinter ngagunakeun teknologi sangkan urang leuwih gampang kanggo ngahontal cita-cita urang sadaya sabab teknologi tiasa masihan kagampangan ka urang sadaya dina milarian ilmu pangaweruh sapertos internet. Sabab ku kitu urang ulah asa-asa kanggo ngagaduhan cita-cita anu luhur, urang kudu percanten kanyalira yen urang teh tiasa ngahontal eta cita-cita urang sorangan. Mung sakitu anu tiasa dipikahatur, mudah-mudahan tiasa janten aya manfaat pikeun urang sadaya. Hapunten bila aya kalepatan dina cariosan sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.